Saterasna bayanu tadbiril harsi ari ieu eta bab mertelakeun urusan tandur ngalekuy kitu nya. Qala parantos ngadawuh saha al imamu al alimu al alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Al imam al alim al alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fi rahmati tina kitab Rahmah Ar-Rahmah. I'lam kanyahokeun ku anjeun anal jimaa kana sanyanyana ngalekuy eta layasluhu henteu layak atawa teu pantes itu jima illa inda hayajani syahwati anging dina nalika bergerakna syahwat. Ya maksudna mah keur naek gitu, keur naek syahwat. Ma'as tidadil mani sarta cawis-cawisna mani geus loba gitu nya, geus membludak si manina. Payambagi mangka penting naon ayyukhrijahu kana yen ngaluarkeun si man kana itu mani fil hali dina waktu harita kama kaya perkara yakhruju anu ngaluarkeun si man al padlata kana kokotor arodinata anu goreng bil istiprogoti kalawan ngucurkeun kal masalati saperti jalma anu murus. Pain pi jinsihi mangka lamun dina jinisna itu si man inda dalika dina nalika istiprogoti kal masalati dororon hal